Muka 17 nyaeta cabang iman teh nyiar ilmu lah eta geus lecek. Geus lecek. Tuh hadis tolabul ilmi paridotun geus lecek. Ngan teu mah budak kakarak borojol teh geus naon. Geus nyaho geus nyaho. Tapi meskipun eta hadis keterangan geus lecek tolabul ilmi paridotun utlubul ilmu teangan ku ajeun ilmu minal mahdi ilal lahdi timimiti di ais nepi ka dibais utlubul ilmu walau bisin teangan ku ajeun kabeh ilmu sanajan di negara mana geus nyaraeun sadaya geus nyaraeun tapi perasaannya ilmu eta dianggap enteng. Allahu akbar. Padahal keteranganna moal sapati-pati ngabrek keterangan anu nyangkut jeung urusan ilmu ya jeung urusannya nyar ilmu moal sapati-pati geus mutawatir lah sumawana nu pinter nu bodoh ge kakarak palosot gak apaleun lamun eta barang lain barang naon lain barang penting ya cuman urangna dianggapna kurang dianggap naon dianggap enteng nyar ilmu teh. Oke nya masalah rea adinya ilmu teh mimiti jadi santri nepi ka jadi ajengan. Tim mimiti itu bisa nepi ka bisa gitu. Ya sakumaha nu minang ditepikeun ka sararea di mana jelema targetna nyar ilmu teh bisa ya pangna nyar ilmu teh hayang naon hayang bisa cepat atau lambat pasti najina bakal naon pasti lamun targetna tujuanana nyar ilmu teh hayang naon gerapek ari pek teh nyaan bisa euy aya teh nyaho rukun salat 17 tulah ayeuna pabatanan salat 14 sunat Allah apa da geus naon geus bisa. Nah kulantaran targetna bisa ayeuna geus pasti ngajina bakal naon padahal sararea nyaho minal mahdi ilal bisa lain ya mau bojong geus jadi ulama kewe netri naos kama masih berduyu naos kama manci babat netri kewe da puguh lain targetna naon lain kaduana ribek teh ngaji terus-terusan tinggal koak nepi ka ngungkul ya ari pek teu naon wae kulantaran teu bisa wae da tadina ge target neangan ilmu teh hayang naon hayang bisa teu bisa wae aing mah eureun deui wae lamun ngaji targetna naon nu matak ngaji targetna ulah bisa abdi mah Gusti sanes hayang bisa-bisa teuing naon sababna lamun zeug hayang bisa mah bener nama abdi ngobingkeun ilmu ngobingkeun pangaosan unggal Senin ayeuna mah tamah tina YouTube tamah ti ditu geus jadi ajengan lamun targetna naon nu mawi abdi mah ieu mah lakon gawe sejak abdi mah bade buburu nu batak dia diterangkeun niat nyar ilmu anu geus dinadomkeun ku abuya sebenarnya cenah setuju saeutikna teteh tujuh di mana urang ayeuna erek kaluar ti imah ya tuluy urang erek indit kana pengajian nyar ilmu pasangkeun niat saeutikna sabaraha tujuh hiji nu kacida neangan naon ridhona Allah ning tuh lain bisa targetna abdi mah sejak milali ridho Allah ridho na ka jelema anu nyar ilmu luar biasa kumaha cirina Allah ridho
keur jelema anu init nyari ilmu nu niatna neangan naon karidho Allah lain targetna naon lain dia mangka bisa jelema dina jero hate init nyari ilmu ya encan ge ngalengkah ti imahna ghufira lahu qabla ayyah tua can ngalengkah dosana geus naon dihapus mate saking Allah ridha. Geus kitu jelig gini ti imah ya geus kitu tuluy lengkah ngalengkah mun kana motor mun kana mobil bisa teu apa ya jelema ayeuna anu ini ti imah tuluy tujuanana rek nyiar ilmu anu niatna neangan ridho man salaka tariqon liyata'allama ilman ya sahhalallahu kumajana tariqan ilal jannah di mana jelema nyorang jalan lempang ini ti mah ngajugjugkeun tempat nyari ilmu teh kana pengajian ya mangka sarua jeung manehna teh eta teh lempang dek init ka mana init ka sawarga nu mata lain target bisa aing mah dek lakon gawe dek mana dek kasih warga we aing mah kitu bisa syukur teu bisa bae aing eta yang kata mata mah di kai saura apa mah cenah eta nyari ilmu mah teu banget cenah komo pengajian mingguan gitu mah komo ke jeung di baredahar nu mata tai ka hulu-hulu jelema ayeuna mung init kana pengajian bari dibere naon nya lamun teu dibere dahar onaon pantes kunaon maneh tara kana majelis pengawasan di Al-Burdah anu di pasantren teh tara dibere dahar wajar keur mati imah ayeuna lapar can dahar datang ka pengajian teu dibere dahar jeung deui da mesi geus dahar oge ti imah mah aneh kana pengajian mah geus dahar da ti imah nanti ka menge geus teu pasang aing datang ka dieu beunah wae eta laporan anu bangsa para pejabat para aparat para konglomerat para pengusaha anu sok dahar teh ngadon eta di mana hayang meunah dahar teh kemana cenah restoran anu gitu nama kuliner anu tapi eta laporanna aneh begitu ngaji ke pengajian di Senin eta padahal ada teu pira jeung angeun leje ai laporanna kasani mah nu mata teh ka hulu-hulu Allah mata naon aing mah hayang geunah dahar kana pengajian bari gratis ke kilometer 88 ya. Tuh gitu nya entak lakon gawe ai saur apa mah bahasana teh balakati balaka combrang eta peribahasa Sunda baheula sisiniran balaka itu mah kapaleun ganteng apa artina balaka tik balaka combrang beteng butik trik siap berkat menang jadi diodang karena hiji odangan beteng butik trik karena dahar subuh ya engke balik di bahana naon berkat mentak datang kana pengajian magerepek didinya seueuh nyatu hari balik ilmu menang balaka trik balaka combrang tai ka hulu-hulu namun jelema mung abus kana naon pengajian anu bari dibere naon aduh ngadon ngarah ngeunah dahar kana pengajian teh geus puguhing tadi sahalallahu tariqan ilal jannah ku Gusti Allah taala bakal digambilkeun jalan ka mana. Oke kata mata cenah dina katerangan teh eta ratu langkah begitu ayeuna suku katuhu kaluhur naik 1 derajat di mana ayeuna dampal suku nu kencat turun ka handap
hapus dosa. Makin jauh ini karena tempat pengajianna makin loba naonana lengkahna, otomatis di mana loba lengkahna makin tinggi naonana derajatna, makin bersih naonana gitu. Gas gitu nomor katilu nomor kaopat eta dipangmentakeun hampura innal malaikata tastaghfiru lahu. Sanyana para malaikat pada reang mangmentakeun naon hampura keur jelema nu indit ka mana kananya. Jadi hartina mah didoakeun ku saha? Subhanallah subhanallah. Nah nepi ka koret-koret ya. Oke, lain ku para malaikat didoakeun teh hatal hitan ya nepi ka lauk cai anu aya di jero cai geus sumawana ari bangsa manuk mah euy reang recet di sarada mangmentakeun hampura ka jelema nu indit nyarel. Pantes pangna di sarada teh pangareang teh adalah aya letahan. Karena ari lauk cai mah eueuh letahan. Kulantaran eueuh letahan otomatis eueuh naonan, eueuh soraan. Ya, kunape lauk kieu segede kumaha segede kapal lauk kieu aya soraan eueuh. Naon sababna? Ada eueuh letahan. Cinet-net euy. Aya manuk segede nungleun ngaranna teh naon cenah? Tapi disada aya naonan, aya letahan. Nu matak sakur nu aya letahan masih wajib dipencit. Ya, nu aya letahan mah sasatoan nu aya letahan anu halal nu dek dihakan ku urang wajib dikumaha? Dipencit. Beda jeung sasatoan anu halal anu dek didahar ku urang eueuh letahan teu naon teh dipencit we. Nu matak di mana menang lauk kajen saung lauk geus segede doma itu kudu dinaon. Naon sababna? Oh letahan. Ari manuk kajen cinetna kudu dinaon wae. Naon sababna? Sabab aya letahan. Tah didawuhkeun ujung-ujungan ya, bujeng-bujeng manuk anu aya letahan pantas disarada mangmentakeun hampura. Keur jelema nu indit nyari ilmu ya. Lauk cai nu letahan tara di sana mangmentakeun naon mangmentakeun hampura. Akang lain ngadoakeun teh manuk teh recet eta mah disada apa geus dibejakeun wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Teu aya nu kumelip di korong langit, teu aya anu kumarayat dina tongong jagat ya illa yusabbihu bihamdi kecuali kabeh pada reak maca tasbih ka Gusti Allah taala ya. Walakin la tafqahuna tasbihahu, cuma arajeun kabeh teu ngarti kana tasbih maranehanana ya. Urang nyebutna ka manuk recet disada cara manuk ya bener ngadenge urang keur marhaba. Cara manuk ge ngadenge urang dieu keur ngalaguat lu kan gitu liim cek manuk teh tah sia jelema di badaraksa keur narahaon tah keur disarada sarua we kitu beda sarua padahal keur ngaji tanya kitu deui manuk nu disarada padahal keur naon keur tasbih jeung keur mangmentakeun hampura keur jelema nu indit nyarel eta teh di jalan ge we dina riungan pengajian ai ge kana teh teu mawa kitab, teu mawa pulpen, teu mawa buku, meskipun sabenerna mah teu pantes. Meskipun sabenerna mah indit kana manjian teu mawa pulpen, teu mawa kitab, teu mawa buku, teu pantes. Ya. Cara mana? Cara di sakola kan teu mawa buku, teu mawa pulpen, pantes teu. Cara deka sawah teu mawa pacul pantes teu. Cara deka pasir teu nyoren bedog pantes teu.
tade karena pengajian teu mawa buku teu mawa kitab pantes henteu nyaho tah lumatak kudu marawa buku kudu marawa pulpen kudu marawa kitab teh ngarah naon ngarah pantes. Jadi ngajawabna engke pertanyaan tadi ka mana di ka sawah katinggalin mangul bacul pantes menjawab teh. Beda jeung make celana jeung make dasi tuluy celana pantalon make sepatu grepek. Dek ka mana? Dek ka sawah cenah. Teu pantes bari kitu ngarah naon? Ngarah pantes. Ya. Tah cacak bari teu pantes karena pengajian teu mawa buku teu mawa pulpen teu mawa gek la tamassu qalam wala taktubu harapan teu kungsi nuliskeun aksara-aksara acan da teu mawa buku ya jeung nulisna kitu bisa ya ngan ukur naon ngan ukur diulur luar biasa ganjaran luar biasa ya nepi ka leuwih alus daripada naon ngamerdekakeun jelema anu naon da beulian sabaraha cenah 1000 bandingkeun jeung salat sunat rakaat 100 rakaat tapi salat sunat ngadekul tapi teu kungsing hadir dina riuhana dina pengajian bandingkeun jeung puasa ngadekul 1000 bulan puasa terus menerus tapi teu pernah netekkeun bujur dina naon dina riungan pengajian jauh ya masih kena berbobot gek dina riungna dina riungan pengajian eta teh nyekel buku eta teh teu mawa kitab teu mawa pulpen komo lamun naon komo lamun nepi ka bisana alus geus nepi ka bisana mah euy tong bujung-bujung ayeuna kada di akhirat di alam dunia oge bisa apa di alam dunia oge geus kaala sia buahna ya baik tingali ajengan komo para ulama aya bejana eta para ulama dampal pananganana sasangaleun lalimit ya aya bejana ari para ulama ieu punukna pupunakan nyentrik ya tapi duitna euy aya urang nu ka sawah lecek euy nu ka pasar nu ka pasir lecek euy bumi lah nepi ka sasangaleun jeung pupunakan tapi teu nengan duit nah di situ apal eta teh kakarak boga ilmu anu jiga komo lamun anu naon komo lamun ya jadi ulah boga anggapan bahwa di mana masantrenkeun budak teh menyal budak di masantrenkeun teu disakolahkeun bage kudu teh ngahakanang kulhu Allahu akbar kan kitu ke kumaha ke daharna de kumaha lamun teu dinaonkeun lamun teu disakolahkeun ya nu mata di mana rek di pasantrenkeun teh ayeuna teh neangan pasantren teh anu payung teh nu aya naonna nyaho sararea naon sababna cing oh gitu da ke pasantren unggul masuk sieun sok sieun eta teu bisa barangkan ya padahal di alam dunia keneh oge sabenerna boga ilmu nu kakareksi ga geus kaala naonana geus kaala buah tingali para ulama lamun batur ayeuna para pengusaha daharna teh ujung sate ujung soto aja wajar eta da duit teh loba kalah duit ari para ajengan para ulama lamun daharna jeung teri pantes da puguh teu naon teu usah tapi diilig-ilig eta anu para pengusaha mah ya di mana hayang dahar ngeunah hayang dahar aya deungeunna teh kudu indit ka mana
Ari para ajengan lain eta komo bulan mulu jeung bulan Rajab sate geus teu hak teu kahakan ya soto geus bakakak mah geus ya bisa tak apal para pengusaha mah para pejabat para konglomerat lamun hayang samping samarena kudu meuli situnya sabaraha harga samping samarena teh 500.000 sejuta hari ajengan lain teu mikirkeun samping samarena teh buat lebaran teh sakodi ya mun sampingna andai kata samping cap gajah duduk para ajengan wajar dateu naon tak usah tapi lain oh para pengusaha mah nu usaha euy boga motor tuh kabeli naon kabeli mobil ya pek tingali ajengan teu nyaritakeun ribuh da aya sotek anu barokah motor meureun mah ya nama menang kredit da mau bingung didike dengikeun teh barokah mobil teh menang naon teh malah gimana ke menang naon bener teh kitu kri ajengan aya beda bejanan gini dia ajengan batur tukang motor ajengan ge naon batur tukang mobil ajengan ge naon batur boga mobil ajengan ge boga lamun ajengan nyeker wajar ari lain batur mah boga mobilna hiji ge menang ngiridit ari pek teh ieu mah 10 mobil teh pek tingali di Alburda pek tingali di Simpang bener tuh heeh tah di dunya na oge geus naon bisa teu apal Gusti Allah ngawowoyna ka ajengan we heulaanan tong ka ulama nyaan ajengan heulaanan Masya Allah eta Gusti Allah maparinan rejeki dek mere pakaian ka ajengan dek mere kadaharan keur ajengan nepi ka Gusti Allah taala nyambut nyawa heula batur bener enggak? Jelema keur hirup ku pangeran itu mah di mautan naon sababna samping darek dibikeun ka ajengan hayangna dek dibikeun ka saha bener teu jadi Gusti Allah taala ngarizkian ulama mah nepi ka ngabunuh heula batur coba Allah ngarizkian ke jelema eta nepi ka kudu ngabunuh heula batur cara ka ajengan aya Allah seperti itu mata tong sieun-sieun tong sieun-sieun teh asal naon asal nya we ngani ingat neangan ilmuna lamun hayang jadi kan neangan liridho neangan karidho Allah nya ari keur mimiti mah cara kabudak leutik pangbibita wajar ya sing daek ngaji kolot ka anak teu tingali akang oge ari daek ngaji mah bisa ngaji mah teu tingali duit loba ya teu tingali abu ya kitu kabudak mah jadi ayeuna boga budak teh jadi naon jadi hayang nya ilmu teh tah eta mah pantes pangbibita keur saha ari ayeuna mah geus jeblok atuh da kitu wae geus jangmotan geus kumisan geus huisan geus bau naon geus bau teh kitu wae niat nyar ilmu teh kitu wae Bejeun dibukeun. Bejeun. Sabab ingat. Ya.
Junjunan ngadawuhkeun man talaba ilman sajelema anu niangan ilmu tadi mau nigeuna tanya ilmu lain geura ya liumariya bihi sufaha maksudna ngarah ulu pangnayeuna niar ilmu teh pintar sakala nyaho lah dina asup kana sakala lapangan ari jelema pintar makana di kumaha dihargaan tuh wa yujadila bihil ulama tujuanana supaya di mana babangi ajengan deui aya urangna bisa ngaji mah bukan bisa ngebantah jadi eukeun naon debat kebaya nya ilmu ya inget bujeng-bujeng asup ka sawargana junjunan ngadawukeun lam yasumma raihatal jannah naudzubillahi min dzalik ngamu oge kana seungitna sawarga moal bujeng-bujeng naon bujeng-bujeng asup sedengkeun kan seungitna sawarga teh pi 500 tahun deui ka nurek asup geus kumaha kan geus ka amsu utawa geus ka ambu seungitna sawarga keur jelema nu tujuannya ilmu seperti tadi bujeng-bujeng asup ngamuge naon ngamuge moal naudzubillahi min mata lurus geuneulah naonana kade ulah dieureunkeun ngajina omean naonana kulantaran cek keterangan kitu jelema nyari ilmu lamun sadayana nyari ilmu teh ngarah pinter mata kurang mentong kitu lain kitu nu diomehan lain eureun ngajina omehan naonana niatna cara urang boga penyakit kutil teh cara urang boga penyakit bisul teh bisul dina suku ditetep sukuna lain ya lain dieureunkeun ngajina lain ngaji terus tapi niat anu dikumahana di bebenerna neangan ridho neangan ridho neangan eukeur kauntungan akhirat ya anu jaminan dihampura dosa anu jaminan dipangmutasbehkeun dipangmentakeun hampura ku para malaikat tuluy anu dipangmentakeun hampura ku manuk kusata hewan lauk cai diukna ingat an diukna ngan ukur 1 jam anu ganjaranna seperti geus caritakeun tadi ya kabeh nu niatna neangan ridho di mana niatna lain neangan ridho Allah maka matulus Allah kan matulus jadi anu menang jaminan ingat menang jaminan surga menang jaminan ridho Allah jaminan ganjaran itu jeung ieu maka ingat ilmuna ilmu nu dipikaridho ku Gusti Allah adapun ilmu bahasa Inggris ilmu matematika tuluy ilmu naon di sekolah teh pengetahuan alam ilmu naon deui warna-warni we kayak ilmu sosial politik dan segala macam ya ilmu ya eta kabeh ilmu encan aya jaminan seperti tadi mau jadi jaminan bujung-bujung ke akhirat ya di alam dunia kan yang gede semua ya ke alam kubur mal bayu begitu keman terbuka ada diajar bahasa Inggris gitu mal bayu atau hari gitu mau ulah mereka diajar ngitung ulah gitu mau diajar bahasa Inggris ulah hari gitu mau diajar matematika lain ulah cuman ilmu eta adalah ngaranna ilmu duniawi ari ilmu duniawi mah kumaha niatna urang kumaha bisa mawana urang mun bisa mawana urang mangka ilmu bisa ngitung ilmu pengetahuan alam ilmu bahasa Inggris ilmu segala bawa ke akhirat eta baru halus
Ya, jadi tinggal ngomean naon, lain ulah sakolana tadi. Tapi omean naonana niat keur naon maneh bisa ngitung teh. Ya, teu bisa ngitung teu doraka. Bisa ngitung can bogoh diganyar. Bisa bahasa Inggris can bogoh diganyar. Teu bisa bahasa Inggris can bogoh doraka. Ya. Teu boga ijazah can bogoh diganyar, can bogoh doraka. Boga ijazah can puguh asup gawe nih. Boga ijazah oke ya. Nah, cuma ingat ya, mun diomean niatna, dibebener niatna, mangka sakola teh alus jadi naon? Jadi akhirat geura contohna. Tong make jauh-jauh. Kulantaran mung lieur aya diajar ilmu ieu mana teh ilmu matematika mah. Jauh liar kena naon jadi satena naon. Yuk atuh orang diajar ilmu agama. Salah satu ilmu agama teh adalah ilmu paroid. Begitu diajak ilmu paroid itu tinggal lagi nih. Gitu. Padahal lamun bareto heng diajar ilmu matematika teh abdi dipanggil nyeta itu keur ibadah tah eta kakarap bawa ka akhirat. Allah. Ngan lamun maneukeun itu akeurna naon diajar lu atuh mah terus gerak bahasa Inggris teu payu teh bahasa Inggris di Gunung Gadung teh. Begitu ayeuna Leo asa urang teh geura kaluar tumpak kapal make jeung paspor sagala rupa kakarak dinya tah make jeung bahasa Indonesia kan gitu. Bahasa itu bisa bahasa Indonesia modalnya bener modalaka bener modalaka bawa bisa bahasa Indonesia dan karuhan diganya bener ngaji malah logatan we katanya bener begitu dakwah entong make jauh-jauh dakwah ke Jakarta tong mau dakwah ke Jawa Tengah bus dek dakwah ke komplek teu bisa bahasa Indonesia mau payu aja Eli moal komplek mau payu dan sama gue kata di komplek bangsa orang Jawa orang mana encan bahasa politik encan nah jadi tinggal ngomean naonan lain salah lain pula tapi di mana niatna niatna li ridho illah yang karidho Allah mah insyaallah bakal jadi naon bakal jadi ganjar ya wa izalatil jahli jeung niatna teh nyaeta kudu niat hayang ngahilangkeun kabodohan tina diri sorangan sabab lamun urang ayeuna embung nyari ilmu berarti urang ya ari ilmu saeutik sewa da abdi geus pinter sateh mane bahasa Inggris bahasa Arab. Oh, abdi mah geus pinter malah gelarna oge insinyur di bidang naon? Di bidang apakah bangunan, apakah di bidang urusan jalan, apakah di insinyur ari dina urusan agama geus maneh teh jadi insinyur. Oh, atuh ieu mah pinter naon doktoranes. Benar. Doktoranes di bidang naon? Gitu. Jadi kabeh pada boga naon bidang masing-masing ilmu saeutik sewa ya nurek dijamin ku Gusti Allah taala man nu bawaeun maot teh nu bawaeun ka kubur teh nu bawaeun ka akhirat teh anu jadi sabab pisawargaeun teh ilmu agama ari ilmu agama ngan tilu ilmu agama ngan tilu ya hiji akidah kadua naon syariah katilu naon katilu tasawuf ari bijilna nantina dua bijilna teh hiji tina Al-Qur'anul Karim kadua na tina naon tina hadis da babari ngan sakitu babari gitu babari tina Quran jeung tina naon Masya Allah
bisa apa ari anu jadi boboko anu jadi asupan ari anu jadi ayakan tina kebon awi da babari seperti itu. Nah, jadi bahan baku kabeh tah nyata urang teh keur ngaleungitkeun kabodohan tina diri sorangan kan ari saeutik jeung gendena daek mah kana nyar ilmu kan meureun urang teh minimal teu naon nyaho minimal ari ilmu dibagi dua bagian hiji aya ilmu anu hasil usaha sorangan ya ta eta mah wayahna ilmu kanyaho anu hasil usaha sorangan ngabutuhkeun kana ketekunan ngabutuhkeun kana kauletan ya oge ngabutuhkeun kana kecerdasan ilmu anu ilmu ladang naon usaha bayana pe cita jalan aduh bukan buku ujung-ujung tekun tekawur gitu ngaji poe Senin aing ngaran tekun mah teu deui waktu cara santri mikiran batas ieu lain. Nah nu kadua ilmu teh aya ilmu anu disebutna samai lain hasil usaha tapi hasil disebutna teh non cek bahasa eta mah ngaji ngalakon naon ngadenge teh Bandung kuping. Nah ieu mah nyar ilmu teh jalanan teh lain usaha lain ngitung sorangan lain nulis sorangan anu ngabutuhkeun kana ketekunan kauletan kecerdasan lain komo umur geus kolot kieu tuluy ayeuna anak suruh incu bari kariweuh naon tuluy ayeuna kudu ulet ya kudu cerdas dina urusan eta. Nah aya jalan nu kadua nyaeta ilmu teh jalanna ilmu Bandung kuping. Tah Bandung kuping mah teu mikir. Teu ngabutuhkeun kana cerdas teu bae lah. Teu make kudu make ulet, teu kudu make cerdas, teu mawa bumbu, teu mawa pulpen mesin teu pantas ge teu naon. Ngadukur naon? Dieu. Geus dieu teh naon? Dengekeun hajina ge bahasan teh Bandung kuping, Bandungan. Kuping geut dengekeun. Ya, kadinya. Saking husu-husuna Bandung kuping teh. Nepi ka teu nyaho. Anu diterangkeun. Saking naon teh? Husuk luar biasa. Tah keun bae. Da ieu mah jalanna abdi mah niangan ilmu teh lain jalan anu usaha nu ngabutuhkeun kana kauletan lain. Eta mah keur bangsa nu ngarora keneh. Ai geus aki-aki kieu mah. Ya. Ari untung hayang euy. Ari salamet hayang euy. Ari cilaka embung euy ieu teh. Ya, ari tekun jeung ulet nyata. Maka teangan jalan nu kadua. Nyata jalanna ilmu naon teh Bandung kuping. Nah, jadi ti imah teh rek ngadeung Bandung kuping geuneh hukum. Ta aya syarat meunangna ilmu hasil Bandung kuping aya syarat. Da buku teu bawa kan? Ya, pulpen teu bawa kan? Tuluy ayeuna uteukna kelet kan? Kariweuhna kan? Loba gitu. Ari ilmu hayang naon ieu? Hayang boga. Tah mun hayang boga aya syarat. Ya jalana keur anu ilmu Bandung kuping aya syarat. Kumaha syaratna? Hiji kudu aya cinta heula ka ulamana. Sabab di mana urang di Rejolohat teh rasa simpati ka kiai ka ulama teh anu urang ilmu teh
jalana hayang neanganna tidinya da beuleuh teh mangka tetep ilmu urang moal meunang nepi ka mana lamun dina jero hate aya srek ngewa ka guru teresep ka guru ya teu aya rasa cinta simpati kanu jadi guru dek bijil ilmu ti mana horeng apa ilmu na tidinya moal abdi mah moal jalan make guru eta teu da naon jalan anu tadi teh ngabutuhkeun kana naon kana kauleutan ngabutuhkeun kana naon kana waktu kepinteran kecerdasan apa henteu tungtungna teh cerdas henteu kaajengan ngewa Allahu akbar dek di mana menang ilmu dek di mana menang ilmu ya moal bisa nu kata para ulama ngadawuhkeun ya niape ulah sok ngaguru hiji ilmu ka hiji guru nu katemong ku maneh kasalahan jeung kagorengan anu guru sabab satungtung katemong kasalahan kelemahan anu jadi guru hate moal pas hate moal dekeun pas naon sabab engkau guru gitu tapi guru teh kayak gitu kelakuan gitu satungtung katemong keneh kunaon katemong kukusan ku murid sakali deui lamun ya urang ngaguru ka hiji jelema tuluy eta guru teh katemong keneh naonana kagorenganana kasalahanna kusaha kurang mangka ilmu ti guru eta moal manfaat naudzubillah naon sabab napan dina jero hate teh asup jadi kita ongkok ngamak ya kulantaran ulah ngaguru kanu katemong kasalahan jeung kakurang derek neangan guru neangan guru anu ulah katemong naon ana teh kasal leos kabulah kaler datang ka kaler teh bapangi jeung ajengan di kaler aya sokor ulah mah aya teh diilig-ilig aya wae dengan teh moal aing mah di kamana leos ka ajengan bejana aya di belah kidul begitu datang ke kidul diilig-ilig di kalakuanna teh teu sampurna aya we teh kaluan teh alah leos kabulah wetan ieu bisi teu apa nepi ka tungtung alam dunya moal bapangi lamun urang dina jero hate aya maksud neangan guru nu teu katemong naonana katemong kasar naon sabab ngaranna jelema ari jelema mah mahalul hoto wanisan aya we naonana kalemahan aya we kasalahanana aya engkena ka Kangjeng Nabi ge bakal kieu geura engke ka Kangjeng Nabi ari ajaran Kangjeng Nabi teh luar biasa aing cinta ka Kangjeng Nabi na luar biasa tuluy atuh jeung mujizatna luar biasa ngan teu resepna teh ka Kangjeng Nabi teh eta Kangjeng Nabi teh sering nikah teh sakitu Allah narik manfaat ka iman harita nu disebut iman naudzubillah molonyo iman kan da hartina ulah katemong naon neangan ka ditu neangan ka dieu yeuh moal manggih nepi ka mana ge hartina di mana ayeuna urang rek ku guru miape tong sok ningali kana naonana kana kakuranganna sabab lamun guru wae geus aya naon ari maneh kurang kabeh jadi artina ulah neangan guru nun teu katingali kagorengan jeung kakurangan teh da buku ka mana-mana oge atuh mangka di mana ningali aya kalemahan sing alusan ka guru mah meureun ieu tujuanna meureun guru mah kitu tujuanna meureun kieu aing nu encan nyaho mata para ulama ngadawuhkeun man qala li syaihihi lima lam yuflih abadan Allah sajelema seorang murid di mana kanu jadi guruna geus nyebutkeun nah aya teh nah ieu ongko jeung sajabana lam yuflih
maka saumur namanya moal walagri abadan ilmu nama manfaat kan sakedepan jalurna eta cara orang listrik we jalurna kabalna kadinya dipek disoekeun aturan kabalna dik hurung ka urang mah cara paralon ayeuna paralon jalur cai ke ka urang ayeuna ku urang dipecahkeun naonna paralon dik nepi ka urang mah kudu neangan deui ai peke neangan deui kitu ka dieu teh beungih deui ya nu matak aya doana Allahumma stur gitu ya uyuba muallimi ya anni Allahumma di mana orang teh ngaguru ka seseorang hayang manfaat ilmu ti guru ya Allahumma stur mugi Gusti nutupan ya uyuba muallimi karena keaiban karena kakirangan kelepatan guru abdi ani tutupan ulah katingali ku jisim abdi ulah kadenge ku jisim abdi sabab di mana katingali kekurangan guru di mana kadenge kesalahan guru pasti bakal ngurangan kacintaan ke guru malah mungkin lain kurangan tapi nganahakeun ya di mana geus nganahakeun tak eta syaratna tak eta mata syarat anu kedua di mana hayang menang ilmu tuluy urangna ketekunan tuluy urangna ayeuna kecerdasan hirup loba kariweuh hayang menang ilmu jeung kudu boga ilmu mangka melalui jalur nu kadua jalurna nyaeta kudu daek naon Bandung di mana-mana geus daek Bandung Guping ingat mi hape ilmu adalah bijilna tidinya ulah katemong naonana ulah katemong ongko geratos ngadengikeun ceramah onto terus ngadengikeun katerangan ari pek teh balik teh ustad eta cenah ngomong bieu kitu dek manfaat ilmu nu bijil ti ustad eta nya moal tak keur murid mah kitu ya hayang boga ilmu ieu kabeh kode etik cek urang mah aturan main nyaeta adab-adabanana murid terhadap saha adapun ini urusan kode etik guru urusan lain entok sok duluan kan dapur saha kan dapur guru sabab ingat seorang ulama ceritana tapi tujuanana hanya untuk mengelabui anu jadi murid mengecoh nu jadi murid ya dengan sorban anu ngadingkri maksud tujuan anu untuk mengecoh nu tadi teh maka jangankan masuk ke mana ya kasawarga ngamuk ge kumaha moal naudzubillahi min dzalik jadi pada boga kode etik masing-masing kode etik murid kudu kitu kode etik guru bisa cerita pada boga kode etik jadi di mana orang dengan guru tuluy di mana orang ngaji ka hiji guru sakali deui doana teh kumaha Allahumma astur dek Allahumma astur aiba atau uyuba muallimi anni Allahumma astur uyuba muallimi anni kumaha Allahumma astur uyuba muallimi anni 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 Allahumma nun Gusti Allah ustur mugi Gusti nutupan uyuba muallimi karena kelemahan guru abdi tutupan anni tina paningali sareng tina pangdengi jisim abdi kakara saeutik jeung gedena ilmu nu melalui guru eta kakara bakal manfaat ya di mana dibolehkeun ku urang mangga tulus ya doraka jeung teu wallahu alam cuman ini intina eta
Jadi si cahaya ilmu mana nyambung ka urang nyambung. Satulina wa syubbatu saminata asyarata wallahu a'lam bis